gering cek teh. Aduh aing repu Gering naon nyeri naon. iya mang cangkeng aing mah sok mani kuat nulak ka dieu beuteung kekerbekan asa pepeting aing diaduk glajer aduh ro karek kumaha ieu Sugan ngadahar naon kemari cenah. dahar iya biasa we dahar mah ngan pedah ieu tadi dipariksa maksakeun ka ditu ka mantri. Ai cek mantri teh cenah kudu istirahat cenah rek disuntik moal cenah mah cek datara disuntik mah mere obat Tah geus obat sugan rada leuheung. mere obat efek teh cenah tong sapeting gawe aing teh ngagoler we anu teh nu kakusa ngarit mah kan we doma meureun maraban Sugan aya nu pangaritkeun meureun. Kita ngagoler da nya ieu teh sok ngadadak Mang En ieu na teh naon teh jadina lamun geus karasa teh deuk kas nu kram nulak sia ieu teh cangkeng teh anu belajar terus ieu naon beuteung meni amurado eta abrug-abrugan kawas orai kadut meureunnan kapanasan beuteung teh guru sing kulibek aduh aing teu bisa dipapalerkeun teh mah ampun nuhun Mang En teh sadir apang mencetankeun teh suku Mang En aduh tah eta lah ih aya aduh Kayak sing tara cager tah eta tapi tisna urut peuting meureun eta aduh tah eta lah riweuh geuning gering mah nya ripuh ka teu bisa ngonten ye krek kumaha meureun pere meta teh kalah ngajauhan deui meureunan teu eta mah teu posting geus rek deukeut-deukeut meureunan da geus naik-naik turun deui ieu mah bongkena kudu kumaha teh cenah nya Mang En ieu teh panyakit kieu ya disuntik embung tadi teh da ieu teh kop usik mun usip teh asa rek ieu asa rek bijil deui kitu tah aduh kausikeun teh asa rek biji asa rek tegang deui sieun cara ti heula we adu glajer sorangan aing ditongoh aduh untung aya Mang Eta teh heula ge Mang sakik kram usus lain gitu nya. Kram usus lain jigana anu marab doma teh Mang Eman jigana teh ieu teh rek diparabkeun deui na teh nyaon meureun samarukna nguseup urang teh da kamari persiapan teh loba cek yang bisi nguseup ieu teh tadina mah rek nguseup Jumaah teh kalap beuting ning adu glajer teu kuat aduh tadi dipariksa ka ditu jeung si ayo tadi naon-naon ning di kitu we dipariksa normal cenah darah mah kana teh ditanya rek disuntik moal tiba diketigan bobokong ninganan jeung beuteung ditepakan gitu ripuh ampun cek yang ieu mah penyakit teh keun lah alhamdulillah WN sadir ampun aya dulur